Mau ikutan sih, Hai. Aku tempo. Mau ikutan sih, Hai. Dah, baik ya. Sok asup ke bek. Gai asup. Mana? Aku tempo. Ibu pas mama. Di tadi payung kan. Pin. Sok, bagi dia mana? Bagi dia. Tangis ya. Oh, mana?
diserenkeun ku ajengan ti dituna teh nya tapi sok parono eta diserenkeun mah kudu pangdidikeun ka ajengan dia yang sehari penduduk surga teh ciri teh atawa sifatna. Tinggal dari dia tuh kan dengan. Nah, pada cepat pikir mah enggak? Pelukan. Dipeluk. Dipeluk nah gitu. Sama saya dipotong kange saksi di dua belah pihak, mangga diantos di panggung. Beres di riasna, mangga diantos di panggung. Saksi di dua belah pihak, insya Allah sakadap deui akad nikah bari dikawinan. Leres ieu sanes. Leres cenah si sanes. Iya. Tos leres ieu mah. Saksi leres ieu modelna teh. Jadi damana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Ahmad Abdul Hakim. Jang Ahmad Abdul Hakim. Kaula nikahkeun anjeun ka putri tegas Bapak anu kaula anu wastana Latifah suka ridho ditengahkeun ku anjeun kalayan nganggo mas kawin kupiarna emas 15 gram ditambah alat sholat dibayar kontan. Narima abdi nikah ka putri tegas Bapak anu wastana Latifah suka jeung ridho nikahan aku abdi kalayan nganggo mas kawin emas 15 gram sareng alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jamil ahwali wal afat wa taqdilana jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna asal ghayat min jamil khairin fil hayati wa barik. Abi dibayar mas kawin ku caroge abdi ku emas 15 gram ditami alat sholat salajengna caroge abdi parantos
Parantos tengah gaduhan Sametan mas kawin semetan mas kawin Rabi. mudah-mudahan Mudah-mudahan aya berkah. Sungkem ya. Tahan dulu, tahan. 1 2 kedap. Tas mangga. Pada sutas tas. Pada sun kening ah. Sok. Halangan tadi tahan. Iya. Jadi ke mobil kota perlu 2 balik kan.
Hancur nggak jadi hiji nanti nggak jadi dulur Seraya makhlukna Gusti Naga ka Maha Suci Ida Agung Bilih ayah kelepatan mere ayah nasib kurit nyawa anu panganten nyalakeun mujikan amun parantos di siang atau kuring cina ayah ha resep karena jauh ya juga ada rekan dari yang tadi ya